ngusep itu baru berarti nyangkut tuh di luar. Naon? Ngusep. Naon? Mantan sapu. Anjay. Ih aingah menias capek-capek teuing jadi awewe nya teh isuk-isuk lu mak kuda pika wayah kieu meni teu parat-parat aya we pilakuan. Kunaon asup kunaon geus wale kok we kieu ka aneh. Iya atuh tingali pigaweun neut ka isuk-isuk teh gegero nyeuseut aya ratu istri kaeun loba kene numpuk kene pantuan. Geus atuh geus kajenting aya namahan pamajikan we ame aya mantuannya. Namahan Namahan hiji ge teu kaparaban mending aya namahan salaki we ame loba anu usaha. Ulah beuk ku aya ini sikat ieu mah tuh bawa istirahat tuh. Keun aya istri ka ieu mah. Tah ku aya istri ka mah kene. Mau kalau ada ya yang cedokan. Ngeunah ya cedokan tuh. Panas kieu mah. Panasnya. Heuh atuh. Awas wae deketing ya por kayak kadinya. Malah kelapa leutik. Ih. Nya cek aya ulah deket teuing, buku nyebrot ieu na. Anjay. Ya ning teu nguseup. Kapan cenah tadi ulah nguseup pesel sorangan cenah di imah batur. Padahal mah bae we, sorangan ge da teu nanaon ieu. Nya Heeh, jeung. tadi katinggalun ku barudak geus ari ini. Kumaha? Ih. Anjay. No. Anjay. Aduh, si sayang ini rajin oh ya. Kieu istri ka keneh. Sayang. Tugas beang. Kenit-kenitan. Mana duitna mana? Anjay. Aman sare bagian nguseup. Sare aing indit nguseup ieu mah. Baru dak boting geus di walungan aing mah Kamana ha? Menikah sampetan pisan awe keur sare teh. nguseup atuh baru dak tuh geus kawaralungan urang geus heubeul tuh nguseup dah hayang nguseup atuh. Nguseup tenan deui. Atuh ditunggu. Tenan. Nah, nguseup we gawe teh nguseup we hayo. Anjay.